kodo tintang tidu doa. Urang teh doa ngan eta kodona kodo mualaf. Nyeta anu dicantelkeun kana hiji perkara nyeta pagawean urang. Contohna tadi teh urang teh bakal cilaka. Ngelangkungan wasilahna urang doa ka Gusti Allah, Gusti mugi-mugi dina saat anu ayeuna dina dinten anu ayeuna jeung anu bakal mugi-mugi Allah nyalametkeun ka abdi tah kadoakikeun. Ku sabab ngalakuan doa anu tadi na cilaka dek cilaka teu tulus ngalakuan doa sabab anu tadi berarti kodona kodo mu'alaf dicantelkeun sanaos aya dina tulisan tapi ku Allah dihapus ngalakuan doa. Mana teh sebagian katangan doa teh eta disebutkeun sayyidul mukmin senjatana jalma mukmin. Berapa daripada takwa Allah kudu ngadoa mohon. Saur Allah, dawuh Allah dina Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Ngadoa ieu teh sebagian kataran anu langsung dipikeun ku Gusti Allah di alam dunya, nu cek sebagian di kadang-kadang keur nutupan dosa, ibarat dosa kadang-kadang di akhirat bakal kabarna doa mah teu aya rugina tapi tetap aya untungna. Itunya ada itu kalimat tah nyata urang kudu ridho kana hukum anu disumpikeun ti kanjeng Nabi tah kitu. Secara singkat